Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Kumaha damang peserta didik sadayana? Mudah-mudahan urang sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Ayeuna ibu bade medar pangajaran 7 nyaeta materi ngeunaan carita pondok. Satu acan dilajengkeun kana materi, urang pedar heula kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaran atanapi indikator capaian. Kompetensi dasar 3.7 memahami dan mengidentifikasi struktur, unsur, dan aspek kebahasaan carita pondok. 4.7 menanggapi nilai-nilai carita pondok dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik, struktur teks, serta aspek kebahasaan. Sedangkan tujuan pembelajaran, setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami struktur dan unsur kebahasaan carita pondok, dan menanggapi nilai-nilainya dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik. Cing, saha di antara hidup anu kungsi maca carpon? Carpon teh naon sih? Carpon nyaeta karangan fiksi nu eusina pondok. Upama diukur tina waktu macana, bisa tamat dibaca kurang leuwih saparapat jam. Upama diukur tina jumlah kecapna, aya antara 5.000 nepi ka 10.000 kecap. Eta kecap upama diketik anggang 2 spasi, hasilna antara 4 nepi ka 8 lembar kertas polio. Carita pondok mangrupa terjemahan tina basa Inggris, short story. Kukituna carita pondok mangrupa karya sastra sampeuran saenggeus sastra Sunda kapangaruhan ku sastra Eropa. Carpon ditulis dina wangun lancaran atawa prosa. Eusina ngagambarkeun kahirupan sapopoe, tapi lalakonna henteu bener-bener. Direka deui sangkan leuwih rame. Dititenan tina strukturna, carpon sarua jeung dongeng. Bedana, carpon mah eusina henteu ngandung unsur pamohalan, tapi napak dina kanyataan hirup sapopoe. Carpon kaasup kana prosa fiksi. Naon maksudna? Maksudna, naon-naon anu dicaritakeun ku pangarang teh henteu nyata atawa henteu nya kajadian. Sanajan kitu, ari carita nama tetep kudu dumasar kana realitas atawa kanyataan sapopoe anu masih keneh kahontal ku akal. Carpon dina sastra Sunda munggaran dipikawanoh dina abad ka-20 sabada medal majalah papaos Nonoman jeung Parahyangan kurang leuwih taun 1830. Tapi ceuyah nama sabada Indonesia merdeka. Buku kumpulan carita pondok munggaran nyaeta Dogdog Pangrewong karya GS tahun 1830. Tahun 1830 genep kakara medal buku kumpulan cerpen anu judulna Teman Duduk karya Muhammad Qasim. Buku kumpulan carpon sejena diantarana Carita Biasa karya Raf tahun 1858, Papacangan karya Rusman Sutia Sumarga tahun 1860, Hujan Munggaran karya Ayat Rohaidi tahun 1860, Neangan karangan Caraka tahun 1862, Diluhureun Jukut Remis karangan Yus Rusiana tahun 1865, jeung rea-rea deui. Ampir sarua jeung karya-karya sastra Sunda nu sejena, carpon oge mibanda unsur-unsur intrinsik, nyaeta saperti ieu dihandap. A. Tema.
Tema disebut oge jejer, nyaeta inti pikiran atawa puseur implengan anu kagambar dina karyana. Kade ulah pahili jeung motif. Ari motif mah nyaeta unsur utama anu mindeng muncul dina carita. B. Palaku. Palaku atawa tokoh carita nyaeta ngaran-ngaran anu ngalalakonan dina carita. Dumasar kana kalungguhanana dina carita palaku teh aya nu disebut palaku utama, palaku kadua, jeung palaku tambahan. C. Latar. Latar teh aya dua rupa, nyaeta latar tempat jeung latar waktu. Latar tempat nuduhkeun di mana kajadianana, ari latar waktu nuduhkeun iraha kajadianana. D. Galur. Galur atawa plot nyaeta runtuyan kajadian anu ngawangun jalan carita. Galur kabagi jadi 3. Nu kahiji galur merele, nyaeta runtuyan jeung patalina kajadian ti awal nepi ka akhir carita. 2. Galur mobok tengah, nyaeta runtuyan carita anu dimimitian ti bagian tengahna. 3. Galur panderi, nyaeta runtuyan carita anu dimimitian tina akhir carita tuluy ka awal carita. E. Amanat. Amanat nyaeta pesen pangarang anu hayang ditepikeun kanu maca. Aya sababaraha cara sangkan urang ulah bingung teuing dina rek ngamimitian ngarang. Di antarana nyieun rarancang karangan dumasar kana unsur-unsurna. Upamana bae kieu. A. Palaku. Saha wae palakuna? Sabaraha urang palakuna? Naon hubunganana palaku utama jeung palaku sejena? Terus kumaha watekna? B. Tema. Naon temana carpon anu rek dijieun teh? C. Galur. Kumaha jalan caritana? Ti mana ngamimitian mangkat caritana? D. Latar. Di mana kajadianana? Iraha kajadianana? E. Amanat. Naon anu hayang ditepikeun kanu maca? Naha amanat teh kudu ditembrakeun atawa disumputkeun dina carita? F. Gaya nyarita. Gaya naon anu rek dipake? Gaya kuring atawa gaya manehna? Rarangkai karangan teh dimekarkeun deui dina sababaraha kalimah. Bisa mangrupa kalimah teu langsung, bisa oge kalimah langsung mangrupa paguneman. Saentos urang medar materi ngeunaan carita pondok, mangga salajengna jawab pananya di handap dumasar kana materi anu tos dijelaskeun tadi ku ibu. Nu kahiji, naon ari carita pondok teh? Nu kadua, naon bedana carita pondok jeung dongeng? Katilu, naon bae unsur-unsur carita pondok teh? Nah, kanggo jawaban tiasa langsung ditulis di kolom komentar. Wilujeng ngerjakeun. Materi carita pondok dicekapkeun dugi ka dieu. Insya Allah urang papendak deui di materi salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.